Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kagungan Nu Maha Suci, urang sangatkeun kanu kagungana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku kersaneng mantena urang tiasa ngumpul ngariung ayeuna di ieu patempatan. Kalian mugia urang sadayana kasinugrahan rahmah barokah sinareng magfirahna. Amin ya robbal alamin. Salam sinareng sholawat mugia salawasna dipaparinkeun ka junjungan urang anu mulia ka habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sadaya kulawargana, ka para sahabatna, ka tabiin tabiut tabiina, kalayan mugi urang sadaya kengi syafaat engke di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Satu acana sim kuring mitutur ku sahur nyarita ku basa nenda sihapunten tina samudaya kelepatan wilayah basa anu kirang merenah kana manah wargi sadayana. Oge neda widi ka sadayana wargi khususna ka sesepuh calon panganten istri miwah kulawargina, ka para alim ulama, ustazah, bapak lurah sinareng jajaranana. Teu hilap hatur nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktos kanggo cumarios kasim kuring dina ieu waktos. Wanci anu mustari mugia nicakana mangsa anu sampurna. Sim kuring ngadeg di patempatan kapetok ku Bapak Alek sinareng Ibu anu kawit tiap wirigar. Insyaallah bade nyuponan pasini janji anu kantos saati mayar kedal carita waktu baheula mangsa munggaran patepengna antawis